Karunya si Akang tadi mah si Ijem dagang bala-balana sepi. Ya wajar nih. Keur loba nu dagang bala-bala keur bulan puasa kieu mah. Padahal kamari teh sama meh dagang kopi teh geus ieu dibere saran Kang. Dibere saran naon? Kieu cabe teh Kang, Jem lamun hayang payu dagangan kudu beda ti batur. Misalkeun meuli hiji menang 2 gitu. Rugi atuh. Meuli hiji menang 2 mah. Keur pecah gitu. Kapan harga ditaikeun heula Kang? Meuli 2.000 menang 2 gitu. Atuh keneh sarebuan gitu mah. Kapan ngalah ulah rugi Kang? Jadi begitu kabitayeun lah jadi dia mah 2.000 jadi menang 2 gitu Kang. Da alus kumaha saran ti abdi? Eta masalah si Ijem nawe mu eta non praktekkeun saran abdi. Coba mun praktekkeun. Geus beak dagangan payu. Mbak, nyanya